Assalamualaikum urang-kali kelas dilu. Patepang deui sareng ibu di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugia urang dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang diajar ngeunaan usum-usuman tema 3. Subtema nulis aksara ngantet. Sateu acana diajar, urang sasarengan ngadua heula ka Gusti Allah. Ngadua di kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birohmatika ya arhamar rohimin. Amin ya robbal alamin. Kumaha murangkalih atos siap diajarna dinten ayeuna? Upami atos, mangga calik cingleres, regepkeun materi ayeuna nya. Aya anu terang naon ari aksara ngantet teh? Aksara ngantet nyaeta hartina sami sareng aksara sambung. Ayeuna urang tinggal aksara sambung teh benten sareng aksara biasa. Aya aksara sambung anu kapital, aya aksara sambung anu hurufna alit. Ayeuna urang tinggal cara nulis aksara sambung anu leres. Ta, hirup, kudu, sauyunan. Ieu kalimah masihkeun huruf aksara serat. Ayeuna urang robi kana aksara sambung. Kanggo huruf H ageng, dina aksara sambungna benten sareng aksara serat. Perhatikan ku hideupnya, cara nyerat H anu ageng. Anu kahiji, damel garis lurus ka handap. Teras, ngadamel lingkaran alit. Ditarik miring ka luhur. Ayeuna tarik deui ka handap. Sapertos pita. Huruf I hidup pasti masih emut. Huruf R dina aksara sambung dirobih atanapi sami sareng angka genep dina ikro atanapi huruf Arab. Sapertos kieu. R U P. Kanggo P aksara sambung handapna teu ditutup, janten kabuka. Pami teu aya garis jantena kieu. Pami dina aksara serat disambungkeun garisna. Tapi upami dina aksara sambung henteu disambungkeun sapertos huruf N. Ayeuna kudu urang serat kanu aksara sambung. Ka U ku. D U du. Kudu. Ayeuna sauyunan. Sa U yu nan. Hirup, kudu, sauyunan. Hirup, kudu, sauyunan. Dina kalimah ieu huruf anu kedah diperhatikeun nyaeta huruf H ageng,
huruf R, huruf P. Benten hurufna sareng huruf serat. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Hatur nuhun kamurang kali kelas tilu atos ngaregepkeun materi bahasa Sunda dinten ayeuna.